siksa kubur. Percaya karena nikmat kubur. Percaya karena bahwa kurang teh bakal dibangkitkeun deui, dihudangkeun deui, dipentak pertanggungjawaban. Jawab ku urang. Jawabanna logikana kieu cenah ceuk Imam Ghazali keur ka jelema anu teu percaya ka alam kubur, karena siksa kubur, karena nikmat kubur, teu percaya karena ganjaran ngaji, teu percaya karena ganjaran salat. Contohna kieu we cenah. Lamun urang resep ka hiji makanan, eta kadahara teh dipika seneng kurang, baik minuman, baso jeung sajabana eta makanan teh dipika seneng urang. Urang teh ngaleos heula. Begitu urang ngaleos heula kaluar, begitu kadinya aya jelema ngabejaan ka urang, cek eta jelema teh, "Kang, punten." Ame eta katuangan akang teh disemprot ku orai, dipacok ku orai bari ngaburakeun naonna? Beurahna. Ieu lamun jelema anu normal, lamun jelema anu berpikir, sok sanajan eta jelema saliwat, sanajan eta jelema can puguh, bener ngomong jeung teunang, tapi ngabejaan bahwa eta kadaharan teh dinaon? Dipacok orai, disemprot naon? Beurah. Lamun orang berpikir, maka orang berpikir itu adalah orang yang berpikir resikona. Lamun berpikir mah kieu, kuring kajadek percaya we. Sabab lamun percaya moal rugi besar. Marugi besar kieu. Lamun we manehanana teh omonganna teh bener. Mun arek urang, ku urang teh naon teh eta teh kadaharan teh, atuh urang bakal naon? Bae. Ari peke manehanana teh lamun naon teh lamun ngabohong, apakah ka urang rugi besar moal? Moal piraanan teu ngadahar eta naon? Dahareun piraanan sakitu cing sabar we atuh lamun teh mah ngabohong. Ieu ayeuna mah contohkeun we kieu. Mun teh mah surga teh bohong. Surga bohong, neraka bohong, siksa kubur bohong. Mun teh mah bohong, tetep urang ibadah, tetep urang moal rugi. Naon sababna? Kebae. Lamun teh mah surgana eueuh, narakana eueuh, nikmat kubur eueuh, pahala eueuh, da moal rugi. Ayeuna urang geus sosial, geus kehidupan ge. Tapi lamun we si surga jeung narakana teh naon? Aya tuluy urang teu ngaji, teu salat, duraka, teu tobat, rugi henteu? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Bet urang ge percaya ka jelema anu saliwat, urang percaya ka dokter, urang percaya ka jelema umum. Nah, ya subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kaepatu akhiru sidqul anbiya. Nah, urang teh beuti ayeuna teh ngengke-ngengke kana kebenaran para nabi. Urang teh ngengke-ngengke kana kebenaran para wali, ngengke-ngengke kana kebenaran para ulama. Bari jelas para nabi, para ulama, jelas mukjizatna, jelas ayatna, jelas Al-Qur'anna, jelas hadisna, jelas keteranganna. Manya dek dingke-ngke bet urang ge ka jelema biasa geus percaya gitu. Eta teh jawabanna gitu.